Wilujeng enjing pemirsa Cakrawala 11 dina dinten ayeuna Ahad 8 Februari 2026 Simkuring sumping deui ngadeheus ka anjeun sadayana nyangking rupa-rupa informasi anu pangenggalna sarta pikaresepen. Simkuring Roy Hanum sasarengan sareng rancangan Simkuring Putri Sonata sareng ieu Cakrawala 11. Pemirsa, Kota Garut anu kasohor ku kaendahan alamna masih keneh miboga seueur lokasi wisata anu can kacida di kawanah ku masyarakat. Salah sahijina nyaeta Curug Cihanyawar, hiji objek wisata alam anu nawarkeun kaendahan Curug Kalayan, suasana lingkungan anu tiis tur asri. Pamirsa, kanggo informasi salajengna, patali sareng wisata Curug Cihanyawar, Simkuring bade nyambung langsung sareng reporter Simkuring anu parantos aya di lokasi. Di handap ieu laporan lengkap ti Naila Sifa anu ngalaporkeun langsung ti Curug Cihanyawar. Mangga. Wilujeng enjing sadaya hatur nuhun ka Teh Roy Hanum sareng Teh Sonata. Pamirsa, Simkuring Naila Syifa ayeuna nuju aya di salah sahiji tempat wisata alam anu aya di Kabupaten Garut. Nyaeta nu janten salah sahiji tujuan wisata favorit masyarakat. Dina liputan ieu Simkuring bade ngaguar informasi secara jembar ngeunaan kaayaan, tujuan oge mangpaat tempat wisata ieu pikeun masyarakat. Curug Cihanyawar mangrupa salah sahiji curug alami anu ayana di Desa Sukamurni, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut. Curug ieu miboga jangkungna sakitar 16 nepi ka 17 meter sarta ayana di luhureun tempat kira-kira 1000 meter. Di luhureun permukaan laut kukituna ngahasilkeun hawa anu tiis tur nyegerkeun. Lingkung kuleuweung pinus jeung hamparan kebon teh. Curug Cihanyawar nampilkeun suasana alam anu asri, kalayan cai anu herang, tur asalna langsung tina Gunung Cikuray. Salian tinggal rasakeun kaendahan curug, para pengunjung oge tiasa ngamangfaatkeun rupa-rupa fasilitas anu tos disayogikeun. Ku kaayaana anu tenang tur alami, Curug Cihanyawar janten tujuan wisata anu merenah boh pikeun pameget alam boh pikeun wisatawan anu hoyong ngarasakeun ketentraman di tengah alam. Pamirsa, ayeuna Simkuring tos aya di lokasi wisata Curug Cihanyawar sarta Simkuring parantos sareng salah sahiji narasumber anu bade maparin katerangan ka urang sadaya nyaeta Bapak Wawan. Wilujeng enjing Bapak Wawan. Wilujeng enjing oge neng. Nah, Bapak naon anu janten daya tarik utami Bapak kana curug ieu dugikeun ka Bapak sumping ka dieu? Anu diraos ku Bapak abdi sumping ka dieu sareng kulawargi teh. Curugna rawaseun neng, piurna tumbuhanana subur, caina herang, rawaseun gitu, batu-batuna nya alami gitu neng, mohon. Di mana asal Bapak? Abi di Garut Kota neng. Kumaha pendapatna ngeunaan fasilitas anu aya di dieu? Fasilitas di dieu rawaseun neng, camping oge tiasa di dieu camping, bade babakaran, bade musik camping oge biasa. Pami saur Bapak iraha waktos anu paling tempat itu paling merenah pikeun nganjang ka curug ieu. Dinten enjing-enjing gitunya akan napi weekend mah di dinten atas Jumatan rawaseun di dieu neng. Kesumatan teh niis di dieu teh. Bade ngenong, bade camping gitu, bade uih oge kajangkau gitu nih, kajangkau. Pami Bapak kadieuna sareng saha wae sumping ka curug ieu? Nah nyalira atawa pi sareng kulawarga? Sareng kulawargi neng, sareng murang kali, sareng istri, sering dah kali. Kunaon Bapak langkung milih curug ieu kitu salaku tujuan wisata ibarat tempat wisata anu sejen? Anu karaos ku Bapak kali teh kajangkauna teh caket gitu neng, caket gitu rawaseunana teh. Sareng nu sanesna oge teu nya rawaseun oge gitu neng, mung anu kajangkau ku Bapak kalieu mah caket gitu neng, gitu caket dari Garut Kota kalieu caket gitu janten kajangkau gitu neng. Mun hatur nuhun Bapak. Nuhun mangga neng.
Pamirsa, salajengna dina waktos ieu simkuring parantos sareng salah sahiji penjaga curug ieu anu sadidinten ngurus keamanan sareng kenyamanan wisatawan. Wilujeng enjing Bapak Iwan. Bapak bade tumaros naon wae fasilitas anu parantos disayagikeun ku pihak pengelola di kawasan curug ieu pikeun nyumponan kabutuhan wisatawan. Alhamdulillah punten Neng, tempat istirahatna aya gazebo, aya glamping, aya oge bumdes, aya WC, aya musola perintah teknologi. Alhamdulillah. Di mana wae uwungkon di sabundaran curug anu diidinan kanggo wisatawan sareng bagian mana anu kedah diwatesan demi kasalametan. Alhamdulillah Neng, penginten di dieu bebasnya, bebas kanggo fasilitas pengunjung, mung penginten anu teu ieu teh lah anu dina gawir-gawir, teras anu di curug penginten teh ngami teh bilih kantenan hujan mah. Tapi upami dinten-dinten sae cuaca mah alhamdulillah sih bebas. Pami iraha waktos anu biasana janten puncak kadongkapan wisatawan gitu sarta kumaha cara pihak penjaga ngantisipasi keayaan eta. Alhamdulillah anggota penginten upami dina sasi-sasi dina hari-hari libur, dina tahun baru terus sayogi anggota alhamdulillah aya 10 orangna. Alhamdulillah keamanan kejagaan siang malamna terus aya penjagaan. Bapak saha wae anu aub dina sistem penjagaan sareng pengawasan curug ieu boh dina pengelolaan sadidinten atanapi dina kaayaan darurat. Alhamdulillah penginten Neng dina hari-hari raya mah sok aya ti kepolisian bahkan penginten ti pemerintahan setempat aya utusan ti desa. Alhamdulillah karagasan pengelola Bapak di dieu kalebetna Kompepar kelompok penggerak pariwisata Kabupaten Garut. Dina di curug ieu aya tata tertib gitu. Nah, kunaon aturan sareng tata tertib kacida pentingna pikeun diterapkeun di tempat wisata ieu? Demi keamanan pengunjung, pengelola penginten Bapak pribadi demi keamanan lah supaya raos aman tumanina kangge sadayana. Terakhir Bapak pami harapan kanggo kapayuna kanggo curug ieu kumaha? Mudah-mudahan Neng kapayuna tos seueur medsos kieu nya ti marurang kali ku medsos misanes aya TikTok ku zaman ayeuna. Mudah-mudahan kapayuna cing Lampung aya kamajengan jalan penginten anu sakieu yeuna mudah-mudahan sae lah kapayuna ka pemerintahan. Ya hatur nuhun Bapak. Sami-sami Neng. Jilid Sakitu wae warta ti liputan 11. Sing salawatna nyaksian rupa-rupa informasi anu aktual. Seukeut tur tiasa dipercaya ngaliwatan layar Cakrawala 11 oge dina akun YouTube Liputan Cakrawala 11. Simkuring Roy Hanum, Simkuring Putri Sonata, sasarengan sareng sakungna rencangan pada melan pamit undur diri. Hatur nuhun kebersamaan pamiarsa sadayana. Wilujeng enjing, salam rahayu.